Ibu sieun ku pelakor teu kudu sieun bu, salagi urang geus jadi pamajikan anu setia, anu pinter ngejo, bisa muka buah salak, komo bisa ngala duit sorangan mah slow we. Salaki teu bener mah depak sakalian, kapanggih selingkuh kawinkeun sakalian. Ulah eleh ku lalaki anu teu bener, nurut soteh ka salaki nu kumaha heula. Ari salaki nu kedul kumasep tukang selingkuh mah tong dikukut wae, kacape-cape hate kabegang-begang awak, tinggalkeun we teangan anu anyar. Paribahasana lalaki mah panjang lengkah cenah. Ceuk saha ku zaman ayeuna mah awewe ge bisa panjang lengkah, panjang lalakon. Da loba ayeuna mah randa nu kawin deui ka bujang, nu leuwih nyaah, nu leuwih setia, resepsina oge leuwih ti kawin ka gadis. Anu leuwih geulis mah loba, tapi anu bisa ngala duit teu loba. Kitu we ayeuna mah. Meureun samarukna nu jadi pelakor teh istimewa. Paling ge lalaki geus setruk mah pelakor teh maringkat. Pamajikan anu tulus mah moal ninggalkeun najan kasebutna eta teh awewe goreng patut. Lamun salakina bager mah pasti dilayanan oge ku VVIP. Da moal pernah aya nu ngaranna pelakor jeung pebinor, lamun salaki atawa pamajikanana teu ngabaperan, henteu garanjeun ka awewe atawa ka lalaki lain.